santri kos gitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji kemetakna di imah kabeh santri mah kos gitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan eueuh ti dituna coba kokorian eueuh ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dirinya mikirnya oh berarti iya nu kapake ye di lembur teh akarak nya mikir sautak saetik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang gitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk tad kemana orang nonton bola yuk siap Ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajen gedeng teu meunang terus bae kiaina ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh aya lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadeuleuh ku ari padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake